Indung isuk-isuk tos pakpikpek nyadiakeun ke keluargana dahareun jeung sajabina. Unggal poe teu aya capena ngaulaan anak-anakna. Kadang sok karunya kapmudak ku zaman ayeuna anu geus dijajah ku gengsi ngabelaan sagala dibeli ameh disangka budak kiwari, tapi teu nempo kasusah diri nu jadi kolot mah nandangan salatri. Ceuk emak, rasa anu pangnyerina lain nalika keur ngajuru, tapi nalika disentak ku nu jadi anak sorangan. Matak cing inget nu tara ninggalkeun urang salian ti Gusti anu Maha Suci teh nyaeta doana indung anu moal manggih tungtung. Hade gorengna indung, anjeunna tetep surga urang. Hade gorengna bapa, anjeunna tetep pahlawan urang. Moal aya deui tempat nyarita anu pang nyaman-nyamanna iwalti ti lahunan kolot sorangan. Mulyakeun indung bapa aranjeun siga raja, pasti rezeki aranjeun ge bakal jiga raja. Mumpung indung bapa masih aya di dunia, jaga salila maranehna aya. Geus eueuh indung bapa mah karasa nyeri jeung dukana. Moal aya deui ngaranna doa kolot pikeun anakna. Indung ngaraksa, ngaping, ngajaring, najan kengeng karudet karungsing. Teu weleh indung mah deudeuh mika asih mika cinta kanu jadi anakna. Sok geura minta hampura ka bapa, geura minta ampun ka indung, sabab duanana pangeran urang di alam dunia, supaya hirup teh tambah barokah. Mugi awe atuh Gusti Allah masihan surga tanpa hisab kanggo ibu rama urang sadayana.